Lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mung saukur ingkar tur lali mung ka Gusti abdi sumuju mung ka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman kaliman mugi abdi
geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantol ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lain waktuna keur silih salahkeun silih tudi moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan di pantol ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah palang siang bener teh ngancek sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui
nalukeun 7 nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya Karang Tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral nya kudu dikumaha deui jual teu sabar we jeung tawakal da geus kieu jaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina nah gitu budak urang titipan nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna
Omat lur. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan nu maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malidusna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakan kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya. Dua we lah, dua. Bacan telu. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung. Hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir. Bacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir. Bacan tel hayu silih pikadedeung. Bacan tel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang bayar. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirup pengan sakedeung tong dipulas warna hideung. Hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir. Bacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir.
pangarakan entong sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Ku ikhlas mah nu berat ge jadi hampang ku syukurnya kitu deui nu hese jadi gampang sing percaya lu ulah sok luh lah siga jalma teu iman manusia pangsangsarana nu ngarasa kurang wae najan hirup sarwa aya lubak libuk harta banda omat ulah kajongjonan harta lamun salah mawa jadi pang beberat pisan dina yaumal kiamat. Manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan bang jamun bisa diturun pupus
melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moareureum nikah deudeuh pasti miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja syukur teh lain dina kaayaan keur bagja wae tapi dina kaayaan sagala kakurangan oge keukeuh urang kudu syukur urang kudu bagja kudu ngarasa bagja lamun urang hirup bisa syukur nikmat salawasna lu manusia nu pangbeungharna anu salawasna syukur ikhlas jeung ngarasa cukup najan mineng kakurangan pupus melangtong hariwang ibadah bari ikhtiar anu maha welas asih moareureum nikah deudeuh miskin lain alasan keur luhlah sugih lain alasan keur tanggah nasib mau ukur lalakon maju mundur kuma urang nasib mau ukur lalakon hayu syukur ulah kufur lain kabagjaan nu ngalantarankeun syukur tapi bisa syukur ikhlas nu ngalantarankeun baja pan geuning loba lur jelema teh lamun dibere gering sapoe meni aral tapi dibere sehat belas-belas tahun tarasu dibere sangsara sakedeuk aral dibere beunghar welas-welas tahun tarasu ayo di ayeuna mah urang syukur salawasna dina kaayaan kumaha wae anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal mata aral ya kudu dikumaha deui sabar we jeung tawakal da geus ieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana gitu lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina nah gitu Budak urang titipang nu maha suci
Tapi panda gering kieu zamana berat. Boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun tenan zamana boga budak mending dua kalayan asa rancana meh lugina sugan we senang Budak urang titipan nu maha suci ngarawat na umat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri kewajiban sugan we atuh hasil lagi karasa ke urangnya dua belah dua bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila kode beuki pabaliu hendak jadi selapan di alam silakan omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkap sasar asa bencar zaman susah silaka ulah disiar layangan mah keselamatan berjiwa bagi deket jeung nu diluhur sugan we aya jalan kaluar ulah keur sulit dipersempit bagi ribu diuk dina karung dina sumut samutut bari jeung hitut bulak balik nulis nomor kode buntut beuki lila eta nomor beuki pabaliu riweuna dina otak hayang gera-gera beunghar kaedanan ku jumlah hadiah besar disangkana main judi bisa beunghar nu puguh mah balangsak nepi ka modal jalma-jalma kiwari hirup nang ngimpi sok ngahontal nu puguh moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi mumul capek halal haram tebaduli bahaya dan omong kosong main judi bisa beunghar loba bukti harta beak lengkap sasar
dina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan bro di juru para hiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia di Tatar Sunda salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak para hiangan bro di juru para hiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina Palang siang bener teh ngancik sorangan. sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu
ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan. Senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang terboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang jiga lalaki cenah emansipasi utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing salaki na diimah ngajaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjun bambu hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar dina aturan montong ngalawan kontrak bisi ngadon jadi bejat
Wis perang penting bisnis naon duka teh teuing salaki nadima ngajaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar dina aturan montong ngalawan kontrak bisi ngadon jadi bejat. Lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampak gawe babarengan hayang manen kudu melah para hiangan bro di juru para hiangan bro di pantau
lain carita daek kari daek na nah ere kumaha jadina Lamun manusia tatar Sunda Salila naon hayang dibantuan naon jadina di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung 14 silih mulut jaang bulan narawangan budak santri di buruan ulin pinuh kabajaan sempal guyon gogonyakan narembang silih tembalan tembang asli keimanan tembang duduk keislaman rumpaka
Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas di pulas endah narasa, saksi asih dina munggaran carita, waktu urang nepungkeun geterna cinta, dina dada aya rasa, dina rasa aya bagja, ngagalura ibarat ombak sagara, di sisi basisir laut pantai carita, nya di dinya urang teh waca balaka. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Mega Sutra di langit pantai carita, bodasnya cas dipulas katineng rasa, saksi asih mekarna harapan cinta, kowe isu muga laksana paneja. Mega Sutra di langit pantai carita. Dangukeun ya. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina, Beda jeung ayeuna. lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna, hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal mata aral, Ya kudu di kumaha deui, kudu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu zaman. Urang tarekahan we sabisa-bisanya. lur
papana gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang temipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Ya gitu teh Lur. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda geuning kieu zamana berat. Omat Lur, Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindusna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. Insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban.